Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tamar rada maksakeun. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teungut ku kalinduan tegedak ku kaanginan teluntur ku kahujanan cadule ku kapanasan luar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamegat istri nular nyonto Kangjeng Nabi cunduk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasili pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana peneja ati supaya anu ti heula geus moal galidir deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadeudeuh ingkang rayi anu saja ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang ka peurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah abdalah dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejauh ngetretkeun kareteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah birihing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh malah manda rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komode lamun ropok keur mah peuting dibere bahasa kitu asa hayang hees para asatidah kori-koriah mubalighah hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lemur ti kawit Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD LB tur LPMD nuran sage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring ibu miwa bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dingding papak sarua moal deuk ngabeda-beda ari Allah nyiptakeun alam dunia disebut ajwaja teh papasangan mun langit jeung bumi mun luhur jeung handap mun alus jeung goreng mun bener jeung salah mun awewe jeung lalaki milik saha eta ajwaja milik urang setiap manusia tangtu osok bener osok salah osok daek osok kedul osok alus osok goreng tah matak ulah gerak eureun nyaritakeun kagorengan batur da urang ge sok goreng jiga batur gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul jiga salah jeung bener nana gerhana osok bener keur ngeureuyeuh
osok salah ku perkiraan mah nu ngaran ustad mah pangmineng nyieun salah. Nah da ceramah teh lain sakadar di Garut, kamari Banten, Sukabumi, Tasik, Majalaya, Jawa Tengah. Lamun nerangkeun tahajud teh popolotot ka batur mah tahajud gerayu toong ka Bandung nu ngomong tahajud alhamdulillah hees we. Lamun nerangkeun sedekah bati era innamal shadaqata lil fuqara sarodako yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah isuk tepan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan geratanya nana gerhana nu ngadalil tentang sedekah boro-boro isuk penting ieu ge kuring lain sedekah tapi ngadudut ladang sedekah. Mana buktina sakedeung deui ceramah beres Pak Haji anak bakal ngudag dus ongkoh amplop ongkoh. Naon eta ngaranna sedekah heueuh deuk ditampa ku Pak Ustad ih komo da butuh. Jadi kumaha tuh dalil nu tadi ateuing. Bener salah daek kedul alus goreng milik kurang matak ibu tong wani nyaritakeun salah batur da ibu ge sok salah jiga batu. Tong wani-wani ngomongkeun gorengna batur da sakapeung ibu ge kadang-kadang leuwih goreng batan batu. Matak nu ngaran hirup ajwaja lalaki jeung awewe. Kunaon sababna Allah nyiptakeun perkara kitu supaya jelema silih hargaan. Lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan lumayan borosot cipejuk. Coba ya yang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Matak nu ngaran hirup tong anti dengan perbedaan. Para ustad barareda beda nu diudeng nu digamis nu disorban nu dikopeah nu disarung lol kuring jiga ojek online. Beda wujudna, beda bentukna, beda awakna, beda sifatna. Ngan hampura kuring make kian teh calana biasa, baju biasa, ngomong biasa. Sabab kuring rumasa jadi jelema anu biasa, can rumasa jadi jelema luar biasa. Tah, pami anu ngaos namepun Bapak, aranjeunna mah jalmi-jalmi luar biasa. Bapak Ketua MUI, anjeunna mah jalmi-jalmi luar biasa, para ustad kiai di dieu ta eta jalmi luar biasa. Kuring mah da jalmi biasa, matak ngomong ge teu bisa ku Arab, teu bisa ku Inggris, teu ku Sunda we. Nah, ngarah biasa. Ai urang mah cicing di gunung mipir gawir nulung kawing mapa jungkrang nulung kewang jauh ka bedug anggang kadulag ai kande budak nepi ka ngadidik ku bahasa Indonesia hampir gengsi ku bahasa Sunda. Awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur pan teu balik teh. Awas jangan main sisi solokan palit peh. Kurumuy akina ti kota sarwana. Weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik. Matak nu ngaran hirup ulah jati kasilih ku junti budaya urang leungit hiji-hiji ari budaya batur dicokotan ku awak urang. Tah hadirin kaum muslimin, matak ngaran-ngaran setiap manusia hirup biasa. Ibu datang ka dieu lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil. Ari ibu pangaosan neangan naon? Abis pincuk. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka paajengan anu caket. Naon fungsina ilmu maka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang jawabanana acan. Kabehanana jalma arapal dalil tahajud ilmu tahajud tapi naha unggal penting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung zakat tapi naha sakapeung fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha sakapeung ajengan ge gurger wae. Kabeh ge arapal ilmu kasalaki kudu hade kudu someah kudu dareh deh alus budi hade basa tapi naha duit leutik dicakar wae. Berarti lamun kitu ilmu urang teh can bisa ngoncoran boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Lamun ibu hayang boga ilmu da babari atuh geura siapkeun we wadahna. Allah bakal nyimpen ilmu dina wadahna anu hade. Di mana eta wadahna? Hate anu nyaan. Matak hakikat nu ngaran hirup lamun ibu bodoh hayang pinter hate we omean. Keur mah bodoh siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah. Keur mah bodoh goreng batut kahirupan ka batur. Kumun komo lamun dibere pinter moal teu sombong ku kapinteranana. Keur mah hirup sangsara tapi ngaledek wae batur beunghar majarkeun nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul, das deui sidik nu beunghar teh boga budak bari botak tuh geuning tuyulna.
keur masangsara tudang tuding ka batur ku Allah moal dibikeun eta harta dibikeun ka hate kitu naon sababna keur sangsara wae ngalidek batur komo beunghar moal teu adigung ku kakayaan. Matak ternyata nu ngaran hirup maju mundurna alus gorengna gumantung eusi hatena. Matak nu urang kudu dialusan lain awakna tapi tah hatena. Ayeuna ibu di jilbab alus-alus tapi mana ladang di jilbab teuing. Ngaran-ngaran jilbab ta jilbab ieu ngaranna jilbab kain hargana handapna 15.000 luhurna 45. Nah kuring apal kuring sok ceramah Idul Fitri kuring-kuring ceramah ibu-ibu gujur ngomongkeun tiung anyar. Sabaraha cenah tiung nu maneh malas nu maneh 45 nu abdi 100 salawe kumaha ceuk nu hareupan meunang nganyuk ti urang. Jilbab ieu mah tong pati dibangakeun da ngaranna ge syariat ai syariat mah cangkangna. Mana atuh jilbab kudu bareng jeung hakikat pek syariatna angge da memang wajib tapi kudu bareng jeung hakikat jilbab teh munian mun ibu bisa dijilbab kudu bisa jeung munian panona ceulina bibirna tapi nah kanyataan jilbab badag tapi kana gosip beuki jilbab gede popolotot ka salaki jilbab ngaguyupuk teu kaur batur nyieun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur di mana eta jilbabna. Aduh, bapak-bapak paling ngaret ka ibu-ibu lebok tah. Nah, berarti karek bisa ngajilbaban awakna can bisa ngajilbaban hatena. Padahal nu ngaran awak kena kuruksak bau kideum jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol. Orok eueuh huntuan seuri lucu, neni-neni eueuh huntu seuri keung. Baheula abah keur ngora ngadar sukro drok-dok mata resep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero sakapeung mah huntu katelek sukro keluar artina manusia teu wala kaya la haula wala quwata illa billah teu daya teu upaya angin Gusti nu nakdirkeun angin Gusti nu ngajadikeun maka urang mah tinggal narimakeun halis geus alus tong make jeung dikerok halis geus alus dreg-deg kerok ganti ku patlot bubar pangajian pasea jeung salaki naha leungit hiji kulit hideung keun bae teu kudu meuli skincare-skincarean aing jodona anger jeung udin mah jeung udin moal matak jadi robah beungeut glowing ngan katemponna punuk anger nge bah naha ajwaja Allah geus ciptakeun papasangan lalaki jeung awewe kajeun nu hideung da bakal payu ditanya aku kuring mang nah kawin jeung hideung wah kawin jeung hideung mah genah gitu cing teh palebah mana genahna aman maka jeung aman kumaha heueuh jang kabangsatan tengah peuting tuluy lampu pareum pamajikan ngadon suri eta bangsat ngagajeleng tobat cing teh naha bangsat ngagajeleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan artina hikmah mata puncak tina sagala ilmu adalah hikmah. Ibu boga salaki goreng sujud syukur lamun boga salaki goreng teh alhamdulillah ya Allah ku petotna alhamdulillah ku begung jeung pehotna cing teh naha ibu boga salaki goreng alhamdulillah nu goreng mah asep bagja dunia bagja akhirat palebah mana ibu mungeun salingkuh ditawaran ge naha sadar diri da goreng atuh tapi lamun ibu boga salaki kasep ngarempereng koneng mun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga Nana Gerhana tah hampura tong pede-pede teuing kadang-kadang nu toloheor teh lain nu goreng nu kasep tak kadituna asa gumase nu gelis gerasa paingan cek dul sumbang nah aku naon nu gelis loba nu bangor nah aku naon nu bangor loba nu gelis tiga nama mang nana asa aing hade rupa gunta ganti kasasaha tungtungna jadi cilaka bener tah cek dul sumbang teh matak nu toloheor teh lain nu goreng tuh nu di jalan deueuh nu goreng pak gak nulis kahandap rok pono kaluhur you can see bari Aramis Budi om check in kunaon atuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajar nama kejeng wajar aya NU pek tuluikeun ku cara NU aya Persis pek tuluikeun ku cara Persis aya Muhammadiyah pek tuluikeun ku cara Muhammadiyah tuh kudu pasea da eta mah hanya sebatas cara ieu teh Indonesia jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi maksudna Islam nu urang ag tembongkeun budaya ge budaya urang di Arab ngong adan langsung komat meujeuh nama kejeng meujeuh
Sabab di Arab disiplin kabeh setengah genep jelema geus ngawala di masjid. Coba di urang ngong adan langsung komat nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta balik si eta nu kukulunu geus si eta keneh. Mata kurumuy pan aki-aki pupujian. Tah hujan sok euih. Neng abah-abah pupujian eling eling umat muslimin muslimat. Ayu urang berjaha las eueuh da mikna butut. Maah salat subuh akhirnya setengah genep maghrib menang di urang pupujian maka jeung ulah pek bae nyata abdi mah tara pupujian anu tara teu kudu ngagenggerekeun anu osok teu kudu kagoda ku nu tara naha nyieun masjid teh butuh eusi lain pasea pupujian jeung henteu bener ibu well teu moal aya nu sarupa di urang termasuk mapagahan panganten ngaranna make budaya naon eta sawer panganten menang pek bae ngan tong pahili jeung Fatihah pan beber mah bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran alus we ngan lamun pahili jeung Fatihah jadi piomongeun bapak ngimaman di tukang 60 jelema eta imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wah kacau Pak dek kumaha amina coba aya di tukang nu amin Allah kalau kajujungkelan di luar masjid nah salah nada adan ngeunah make nada Allahu akbar make nada resep dangdut resep tadi pan Ade Astrid pakarna dangdut blues dangdut nada dangdut karena adan tapi omongeun banyak ya adan hayalah sholat hayal wah kacau jadi nu teu meunang teh pahili matak cek bahasa kolotong pahiri hiri tampian pagirang-girang pancuran mun ustad pek jadi ustad mun kades pek jadi kades entong ustad hayang jadi kades dah kades gitu hayangan jadi ustad kurang cicing dina porsina masih rumah tangga ku budaya kolot baheula ngaranna sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran pokoknya Ade Astrid senggol dong nyebat ning pangeran mugi ieu kasalametan salamet nu pangantenan naon salamet nu pangantenan itu jamaah nu di tukang keur ngomongkeun urang kieu cenah ngomong teh sangka cenah eta ustad keur makasep alus sorana nuhun bari eueuh nu ngomong kitu teh eueuh asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meureuti kamari mah abdi di Sukabumi nyanyi nu bieu nu hajatna naik 50 100 di Sukabumi lain di dieu palebah mana mapagahan pangantena palebah ngaburkeun beas keur ngajawab surat Ar-Rum ayat ka-21 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun rumah tangga teh hayang sakinah mawaddah warahmah di mana jawaban anak ku kolot baheula disimbolkeun dina sawer panganten palebah mana kahiji ngaburkeun beas wur awur
naon makna tina beas? Tugas lalaki teh arijalu qawmuna ala nisa, salaki adalah pemimpin nu alus ngarti karena nu dipingpin, lain ai keur hayangna sok ngarti ai geus jadi eueuh leungit jeung rakyatna, nu kitu lain pamimpin. Nah ada urang mah keur ngomong ke rumah tangga tuh. Nah ngaran-ngaran lalaki nu tanggung jawab ka pamajikan mah hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon ya rasikoan. Hayang geulis pek dangdanan, hayang nurut pek contohan, hayang jongjon rasikoan, mah gera nyangu tabeasna, mah gera masak tapasakeunana, mah dangdan yeuh alat dangdana, mah diwedak tah wedakna, mah diparfum yeuh parfumna, mah kabumi tah imahna, mah gera kulem tah spray kasurna. Jongjon ibu tah jongjon teh disebut sakinah, eta syaratna. Lain ieu mah ari sare hayang jeung nu seungit ai dimandian ku sabun ganu. Paingan atuh asa hees jeung doma Garut. Matak nu ngaran lalaki nu hade teh nembongkeun jiwa kapamimpinan, ngarti kana nu dipingpin. Maksudna hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Well tah hiji tah keun aya nama ibu nu meunang. Kadua nu diawur-awur es bonbon, ari es bonbon awur permen, ai permen manis asam asin rame rasanya, nano-nano. Rumah tangga teh cep aya pahitna, aya peuheurna, aya ladana, aya haseumna, bener. Nah sim kuring apal ieu korbana. Di mana amis rumah tangga mimiti jetot ti tajong, uduh geutina ge kuat dilamotan, nyeri sayang, mimiti geus kieu tah jetot ti tajong juga hoak neuleuh teh eta batu eta cokor. Mimiti ngarumah tangga ini ulin-ulinan bawa motor pepereng-pengan, mogok di jalan didorong kuduaan, palebah ditanya ridho neng ngedorong motor, ih ridho banget. Coba geus kieu motor mogok dijejak motorna ganti ku aing oge. Pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal terjadi. Matak sing kuat mentalna sabab nyengeurepan rumah tangga lain sapoeun, lain 2 poeun, lain 3 poeun, tapi lamun bisa nepi ka tungtung kiamah. Nya amis rumah tangga teh mimiti mah leh nyebut ke honey bunny sweetie darling babe jiga nu heueuh geus rumah tangga mah ya kumarasiko ajan buba bebe aya duit eueuh mah anggar kumaha ceuk ibu pret nu gelo loba gaya teh mata hakikat nu ngaran hirup teh lalaki ngawur lahir ku dunia, ngawur batin ku agama. Kunaha make jeung agama pan keur ngawur batin, keur naon batin? Kuat mental eueuh deui ku agama. Dina agama bakal wawuh tugas lalaki jeung tugas awewe. Modalna atuh ceuk agama lain karena geulis, da geulis mah relatif. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 abut-abutan, 5 geus eueuh pika bitaeun, budak deuk awak ngabeukahan, kasur nomor hiji bea ku sorangan, salaki nalakop kana tabang da kaseretkeun. Disigeng ku salaki, gede-gede teuing awak teh, ibu kasigeng belenyeng ka kantor desa, ngayakeun senam, 2 tahun senam teu langsing-langsing. Naha Bandungan ku ibu nusuk senam, liliwetan, goyobot, comro, misro. Nah hari salaki meotan, apaan salaki mah meotan teh mikiran hutang urut baso. Pokoknya matak lain kagelisan. Naon atuh modal rumah tangga agama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah rek mere kaalusana rumah tangga yufaqihu fidin, lamun duanana surti ngarti dina agama. Ceuk agama lalaki kudu ngawur lahir jeung nawur batin, ngawur lahir ku duniana, ngawur batin ku agamana. Pernah ibu dipangadankeun ku caroge? Keun bae tong ngajawab diomongeun. Da tina kiceupna ge kiceup iraha. Ai kamari mah ceramah rada anggang ka Banten jeung teh pernah mengadankeun ke pamajikan abdi iraha basa pamajikan maot begitu. Kuat lempeng sia eta. Sabab wuduna praktek wudu, praktek salat, praktek adan, praktek zakat, praktek haji, lain kewajiban ustad, kewajiban salakina. Matak angkat ku ibu teh salaki ibu teh sebagai pemimpin bener-bener lahir jeung batin. Malahan tah mengpeung panganten keur aya engke subuh adan gigireun pamajikan Allahu Akbar, pamajikan bakal nanya adannya urang netepan sumuhun salatna bareng, wuduna bareng, ngadoa bareng, wiridan bareng, didinya terjadi sakinah.
Keur panganten lain keur ibu. Da bapak mangke kecobaan subuh adan Allahu Akbar kumaha cek ibu teh so ustad teh. Nah datara ti bareto. Lain kagelisan rumah tangga harta meureun lain. Harta puraga denda gedong sigrong mobil mewah sawah lega hirup mah ukur disebut pinter kudu bodoh disebut beunghar kudu miskin disebut pejabat ku rakyat teu kudu bangga ku disebut pinter kudu bodoh matak jelema pinter kudu bersyukur ku cara ngoncoran jelema bodoh tapi nah kanyataan geus pinter tapi ngaledek jelema bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belat ge bisa bener disebut beunghar kudu miskin pandungan ku ibu hirup si miskin dah si miskin mah jasana gede aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot pangheulana nyieun pasaran aya nu maot tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun aya di dieu di wilayah ieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan matak hei jelema beunghar entong ngaapi lainkeun ka jelema miskin sabab si lain jadi beunghar teh tuh tanaga si miskin. Disebut pejabat karena aya rakyat mana buktina juk dek nyalon kades ke dek nyalon camat ke nyalon gubernur ke nyalon presiden ke eureun rakyat tong nyoblos jadi moal matakna geus cara di pejabat tong legek teuing turun atuh ka rakyat tinggal Pak Kades hadir kunaon hadir ku tanggung jawab ku apal yen Pak Kades jadi teh ku rakyatna matak rakyat butuh Pak Kades nagog tak eta nu disebut siliwangi. Kalau mau ditanya masalah ibu kira orang tanya ibu-ibu nu hadir di dieu basa Pak Kades nyalon nyoblos ka Pak Kades kabeh teu cirian Pak Kades angguran BLT coret gitu teu geuning ieu Pak Kades diundang ku nu hajat betata berarti Pak Kades mikirna nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring bodoh boloho gelo tetep aya naon-naon mah kuring pamimpinna mau ngamuk kejah mata maka pamimpin bagianana bener matak bisa aya mau ngamuk kejah mata rakyat urang bubarkeun antep cenah ku Kades inilah Siliwangi keheul atuh da tuh disebut pejabat teh ku rakyat kaasup ustad Ustad kiai ajengan entong rada pala katangtang pala ketengteng legek teuing disebut ustad sabab disebut ustad karek ku manusia encan ku Gusti Allah cing hareupeun manusia urang ustad bawa ka hareupeun Allah bawa ustad bawa ustad teu apal sabab nu leuwih apal goreng patutna diri iwati dirina sorangan mata kuring disebut al-mukarrom daerah al-mukarrom nana gerhana juga bayang ke salat subuh kaberangan disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan sedangkan eta teh disebut warasatul anbiya pewaris para nabi ayeuna nabi ngawariskeun bager geuning ustad perdit keneh ayeuna nabi ngawariskeun hade geuning kadang-kadang mah urang burger keneh ayeuna nabi ngawariskeun naon tahajud unggal peuting geuning urang hees keneh berarti can meujeuh can pantes urang disebut ustad kiai ajengan lamun hirup can nyekrop jeung cekup jeung akhlakna junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata kumaha ibu erek ngomong ka urang dek ustad kumaha ibu terserah well pokona malah tadi ge ustad saha ustad well nana gerhana lain well aya teh nu hajat teh lanceuk eta anak ya nana tinggal neangan hiji deui meunang gelas ya heueuh nya mata kuncina adalah hate rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah sing nyaho kana tugasna masih naon atuh tugas ibu idza nadorta ilaiha sarotka direret masket di tempat pikasonoeun imut lucu ngagelunyu sumeah darede alus budi hade basa ibu mulai ngadenge ceramah nu bibir urang kuat aya nyebut ku bawel lamun muga pamajikan disarekan moal teh 2 jam idza nadorta ilaiha sarotka direret kudu masket di tempat pikasonoeun imut lucu ngagelunyu sumeah darede alus budi hade basa saha eta ibu duit ti salaki kudu dipake dangdan ge keur geuning kanyataan mah kauleman jiga ratu di imah jiga babu di kamar jiga hantu eta kusagala dipake beungeut make pupur panon make bonteng bibir make tomat kuat asa hees jeung jus atuh da ibu teh duit ti salaki dangdan ge oge keur lain keur batur teh
ieu mah di imah aduh keur mah awak badak make jaket dikekepan baheula mah di dieu aya di dieu ni riweuh. Idza nadorta ilaiha saratka dangdan lain sakadar dangdan lahir tapi kudu bareng jeung dangdan batin. Panon tong dipake popolotot, ceuli tong ngadengekeun gosip, bibir tong sok nyarekan salaki, ta eta dangdan nu sabenerna mah. Kakeurna nahaon aya di wedak, di lipstik, aya hasem beungeut mah. Wedak kanel, bibir beureum, aya teu hasem pamatuk, teu hararayang nanya oge. Well, pokona mah. Matak nu kudu digeulisan teh lain sakadar lahir tapi kudu bareng jeung batin. Idza nadorta ilaiha sarat. Di mana eta idza nadorta ilaihi sasarota direret basket di tempat pikasonoeun imut lucu ngagelenyu semea dareh alus budi hade basa salaki balik usaha rasakeun kacapekna rasakeun karipuhna rasakeun kanyerina aa geuning sumping rengkuh lawang pantau lain kieu wae atuh cek salaki teh nya mah geek diuk dina Bang Barung cekelaan ku ibu leungeunna sun tangan ngesun tangan laan sapatuna porosotkeun kaos kakina awas lamun nyebutkeun bau tarasi nalikana duitna beuki beres kitu bawa kurang teh nyokot cai ti dapurkeun bae teh make gula hahampuraan bapana hampura teu aya gula cai teh herang pisan regot ku salaki diinum tapi jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis budi ibu ka salakina beres kitu cekelan leungeunna bapa bilih bade ibak bawa ka jaman dekul salaki mandi beres mandi bikeun anukna bikeun sarungna bikeun kokona bikeun kopiahna kebutkeun sajadahna mangga bapa bilih bade netepan dekul salaki salat beres salat ibu kuliwat ka hareup deuk naon deuk nyuuh dina lahunan salaki bapana hapunten jisim abdi cape lungser ripuh tunuh geuning bapa teh melaan abdi hapunten ti baheula nepi ka ayeuna can bisa ngabahagiakeun nu jadi salaki punten hapura bapa ketua MUI ieu ceramah teh jero teuing direret ku abdi kabeh da eueuh awewe nu kitu di dieu teh eueuh nu aya oge kalakan nagog lawang pantau geuning balik menang duit teu talamun eta heueuh cek salaki teh boro-boro aduh ayu maneh deuk kumaha Senin Bang Emok Salasa MBK Pemko PNPM kacau atuh da tuh kaprok merenda rumah saat rek ngeunah kumaha pamajikan rek ngeunah kumaha salaki apaan pamajikan teh baiti janati rumahku adalah surgaku lain gedong sigrong mobil mewah sawalega tapi budi ibu ka salaki nu ngajamin jadi surga keur salaki well ampun ya mah heueuh nya beres salat bawa ka dapur bapak urang neda da mah teu acan neda ngan hapunten teu aya rencangna bala-bala 2 siki cengek jalujur 2 siki kurupuk 2 siki tapi tempo huap salaki sakade peureuk lop ternyata nu matak ngeunah barang dahar nu matak jag-jag kana awak lain 4 sehat 5 sempurna nu puguh mah budi ibu ka salaki kajeun daging hayam nu dibikeun tapi ibu ngocobrot wae aral bu usaha leutik ai barang hakan hayang nyeun daging posero we hirup teh dak asup kana beuteung kumaha kana ti koroge hayang ongkek leres pak tempo cek bapak-bapak bari ngeret lepok idza nadorta ilaiha saratka direret basket di tempat pikeuseuneun imut lucu ngagelenyu someah dareh deh alus budi hade basa ibu ge kudu ngarasakeun kacape kalungse karipu salaki ulah sakadar apal teh ukur duitna wah kena ieu mah ceramah ta ibu-ibu kut ungeuk jeung kecerek ongkoh baiti janati teh ieu geuning budi ibu jieun betah salaki teh di imah salaki henteu usaha tampil ibu tukang ngahibur keun bae aa teu usaha saminggu mah da di emak teh aya keneh kitu atuh nyarita lain ieu mah juk curhat ka tetangga sedih lah imah ka salaki nah kunaon cek tetangga teh geus teu usaha lila cek tetangga teh urang ge aduh beuki nyeri hate nah kunaon urang pan teu boga salaki kalah ka ngadu ka susah kata isu-isu idza nadorta ilaiha sarat 2 cek agama istri wajib idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh istri soleh kajeun keur tunuh dititah ku salaki ngadak-ngadak buringas istri soleh keur tunuh dititah ku salaki ngajak ngadak-ngadak buringas kuring keur ngomongkeun istri soleh lain ngomongkeun ibu istri soleh mah
Bapak abdi bade ka kamar kunaon mah tunuh nya bade ti payun sumuhun cek salaki teh wios lamun bapak miwarang cuk jareg-jeg harita keneh keur tutuh mangga bapak mangga panonna teh juk buringas ta eta teh istri soleh lamun ieu tah ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh rek mana mah nya sare atuh ya kieu mah setengah 10 ngebecos we kana TV listrik beak ongko dek sare tapi hohoak sih tuh lain bapak tak aya pangabutuh pang ninyokeun cikopi aduh dapur jeung maneh teh deket maneh kokod ku sorangan meni olo-olo geblek jepang salaki teh kos belana wae teh tah eta mah jigana ieu tuh istri soleh mun dititah keur tunuh ngadak-ngadak buringas nu can soleh mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh tinggal balik kana awak ibu. Idza amartaha atau atka Nabi Muhammad wangsul netepan asar Siti Khadijah nuju wiridan Nabi nyanak teko ku nyalira nyicikeun cai ku nyalira regot nyalira Siti Khadijah asa dosa ngedepruk sujud hareupeun Nabi ya Rasul bendu ka abdi nepi ka timeu warang jisim abdi Siti Khadijah mah hayang dititah talamun ieu mah jigana mumul dititah Siti Khadijah mah hayang dititah nama kejeng hayang apal dibalik perintah suami ada surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala jadi dibalik perintah salah kita aya surga itu patak seksi itu ya Rasul bendu ka abdi nepi ka temi warang jisim abdi teu bendu nah atuh temi warang anjeun keur wiridan kumaha cek Siti Khadijah engke ge aya deui wiridan coba Pak lamun urang nyanak teko ku sorangan ngeleut sorangan regut sorangan ibu eudek minta hambura ka salaki cadu moal tuju ngaliwat alah ladang pangajian peuting maneh jadi hideng moal teh eta urang idza amartaha atau atta ngan lalaki oge deui ulah ngan sakadar pedah boga surga ti Allah Ta'ala pamajikan keriweuh dititah pamajikan keriweuh mah tong sok dititah pada kacau pamajikan eukeur nyeuseung ngagemol budak bapak mah kopi mah surga kos nu boga wae si eta ibu ngagugu init ka dapur tong terang nyeun si kopina ge da bari aral bari kukulunu dengekeun bapak sia sajang Jepang sugan mah ngajajah wae geus dikocekeun kecrot teh leho budak kana cai kopi da langsung dikocekeun dibikeun ka salaki tah bapana alus geura sok balenyeng nyeseuh deui seruput mah nah kopi teh aya nu pangset cecing kopi anyar nepi ka salaki dienrin kunaon ibu teu rido lamun dititah ku salaki dina kaayaan keriweuh matak salaki nu alus nu bijak tong tutah-titah lamun pamajikan keur repot well asa meunang lamun penting-penting beresinya entong ngaladenan salaki gumantung tina pamere ibu oh dibere duit 2,5 juta geus pepelengkingan bapak sana nerojit nah ieu palebah teh dibere duit salaki pepelengkingan dina kursi bapana pilih bade di kamar 100 handapna luhurna 200 pilih bade di dinya gratis ngan molor jeung tumila wow ulah pernah ngaladenan salaki gumantung tina pamere ulah pernah ngaladenan salaki gumantung tina pamere idza amartaha atau atka dititah wajib patuh hafizat kamalika wa nafsik kudu bisa ngajaga ngariksa awak nalika salaki keur eueuh jaga kahormatan salaki jaga panona tina tumpat tempo ka awewe sejen berarti ibu kudu dangdan sabab lalaki nempo batur teh atuh artis geolna kitu jibek ka harup jibek ka tukang nu di singarepan gebog jauh grasok jadi ibu kudu loba tanya bapak resep kan loba karang resep dekul nyeun 80 siki na beungeut hayangnya kagok wae teh bapak resep kanu make kolor resep mah bapak resep kanu make UNC resep mah bapak resep kanu buukna beureum resep mah juk ibu ka ditu ka salon 2,5 juta mah kolor jiga itu baju jiga itu buuk jiga itu insyaallah salaki teh nyuluduk jiga domba Garut naon sababna pek bae terserah nah jaga kehormatan salaki ulah pernah tumpat tempo ke awewe sejen lamun ibu aya tempo
matak lamun salaki toloh heor ka awewe sejen ulah waka dicarekan tong waka diadat tong waka diamek tanya awak ibu buah-buah aya kekurangan na awak ibu ulu kelek ulah nepi ka panjang ieu mun nepi ge apa duli da geus kawin atuh pelebah dikitukeun teh angin datang disada sing berseka sabab ngajaga kehormatan salah geuleuh atuh da tugas lalaki arijalu qaumuna ala nisa salaki adalah pemimpin ngaran pemimpin hiji la takdob teu meunang gede ambek lalaki mah teu meunang gede ambek undang-undang negara lamun pemajikan nyeri hatena nyeri lahir nyeri batin maka pemajikan wajib ngadu bisa ngadu ke kantor kepolisian 5 tahun di penjara denda 25 juta mata keur bapak-bapak tong sok galak ka pemajikan jeung sabalikna deui ieu ibu-ibu tong sok ngahanakeun deui lain ngahanakeun wae kudu kumaha tulun pemajikan bapak buat baut jemedat jemendur jumras jemris antep tong ditanya kalau mun pemajikan keur baut ditanya mah jawabanna teh mah tak nyugak atuh kunaon mah baut pasti jawabanna kusia kalah pasea bah entong pernah nanya pemajikan keur baut tapi bapak kudu wawuh karena kagoreng patutan diri sorangan aya naon na awak urang nepi ka pemajikan baut ka urang oh paingan baut padaringan geus kosong eueuh beasan oh paingan baut lipstik geus dicokelan ku bilik oh paingan baut wedak geus dekok tengahna oh paingan baut listrik geus nit-nitan oh paingan baut slop geus rajet oh paingan baut imah butuh teu diganti jadi bapak nu sadar paingan buat baut akhirna bapak jadi sadar ngadeuketan ka mamahna mah bapak ngarti mamah buat baut jemendat jemdut teh bapak nu salah hampuranya mah cokot duit 2,5 juta awelkeun kana gadona ieu artos yakin urang mah ibu keur baut dibere duit langsung nangkep lain tadi iya tah merekna tah keur baut dibere duitna mending ngarti teh sadaya sabab lalaki latakdob teu meunang gede amak heunya eta pemajikan mang mah bawel keun bae Pak syukuri teu kudu meuli radio teu kudu meuli TV jeung nu bawel mah toel we si eta tememem pan lumayan anggap we keur ngadengekeun dongeng lah talung keneh dibere pemajikan bawel daripada dibere pemajikan anu pego well tuh heueuh nya la takdob teu meunang gede am ibu hargaan salaki hudang sare edek sare ibu nu kudu nepungan gugah kulem sun kening salaki keur panganten engke subuh hudangkeun salaki teh cium tangan ari ieu mah da kagok cobaan engke geura sok ku ibu salaki urang cium tarangna kumaha ceuk salaki keur aya pangabutuhnya eta nu seuri kuat ngeunah bunga meureunnya pek bae ah latak top teu meunang gede ambek doa lalaki sobirin sing salabar dina rumah tangga teh nah mah jeung kudu sabar ngaran-ngaran rumah tangga antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh yeuh tukang son tong sombong bulan ayeuna nah loba nu hajat antosan bulan sapar da eueuh nu hajat bener bapak kades ayeuna loba keneh nu hajat bobol duitna keun Pak Kades sing sabar weh sobirin nana gerhana ayeuna beres ti dieu belenyeng ka Tasik beres ti Tasik ka Karawang ti Karawang beres ka Banten keur loba nu hajat ayeuna teh ibu da bulan sapar mah ditempuh jadwal kuat eueuh atuh matak sok kanjang ka tetangga Mang Ira sing teu deuk hajat nah asa ngacayang ceramah konsepna rumah tangga antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh meureun kitu aya beuh hajat aya duitna loba duitna heuh jelas da loba bayareunana ayeuna ibu loba teu duitna nah ibu beberapa katakan seurieu da eueuh bayareun panggung kuno hajat tuangeun kuno hajat sagala rupa kuno hajat kaasup ngadatangkeun ustad ge ibu mah tinggal hahaha lah kadinya matak teu samata-mata duit loba leungit pangabutuh talung keneh jelema teu boga duit tapi eueuh pangabutuh senang
daripada loba duit naker pangabutuh. Gedong nasi grong, mobilna mewah, sawahna lega, tapi nah hasirahna jangar, sabab sertifikatna di bank kabeh. Mata konsep hirup sobirin sing salabar, salabar didinya teh artina nahan, mun aya kahayang tahan ulah ngagugu nafsu, da ngaran-ngaran ngagugu nafsu mah moal pernah aya eureuna. Bener? Oh, bajal mano gitu. Lu ngajual sawah melaan mobil geus pikir. Ngajual sawah melaan mobil padahal cekolot baheula ge sawah mah karaton, mobil mah karatan. Bener Ibu? Sawah karaton, beuki dieu beuki mahal, mobil karatan. Jual sawah belikeun kana mobil boloho. 10 tahun mobil rajet, sawah beak. Ai budak urang rek cicing di mana? Mata prinsip nu alus kolot baheula cicing dina sobirin salalabar hirup. Kunaon ayeuna loba nu hutang kana Bang Emok sok? Kunaon sok? Melaan kahayang kajeun sirah jangar. Padahal mah pangabutuh mah geus dijamin ku Allah, matak lamun kahayang tok sok digugu teuing. Pak Haji anak deuk nabeuh Ade Astri, deuk nabeuh wayang golek, silahkan jelema aya. Jelema leutik geus pikir. Hayang nabu itu, hayang nabu ieu, bajidor, milu joget, 2 poe beres hajat, leweh di masjid. Pas ditanya, "Mang kunaon? Takdir kuat kieu-kieu teuing, bubar hajat loba hutang, lain takdir mang, lebau kahayang." Ai Pak Haji mah da sidik aya, kauntup, kaukur dina sagala-galana. Lamun urang hirup leutik, entong sok hayang katempo gede. Bener Ibu? Ieu mah hirup sangsara hayang ketemu beunghar, make kongkorongan teu bisa dijual, geus di kongkorong tina lajada atuh ladang COD atuh. Apal abdi mah warnana geranya urang tempo. Anu saminggu sakali teh geuning juk pias. Mun urang jadi jelema leutik entong hayang katempo gede, rumasakeun jadi jelema leutik. Ulah melaan teuing gaya, nya ka mana tuh gaya? Matak cek orang Sunda mah geuning tong adean ku kuda gitu. Matak nitah senang sobirin tahan sing salabar salah kitu usaha sabar. Sabar teh pamajikan tapi toha mah teu sabar. Rumah tangga 2 minggu minantu can teu usaha mitoha teh nya gerak duan 2 minggu mah sanajan minantu teu usaha. Nah, ari geus 7 tahun teu usah mah jengkel mitoha gitu. Hayam datang, kur titit, bener hayam barang lebok beuki usaha tara, bari gigireun minantu, matak isukna teh hayam teh leungit dicekekan ku minantuna. Artina poin katilu adalah lalaki wajib merena pakoh. Matak disimbolkeun ku orang Garut dina pencasilat, pencasilat dibagi 2, hiji padungdung 2 golempang. Padungdung igel pencanu rusuh, golempang igel pencanu kalem. Matak tepak nage tepak 3 bampak do keung pak tumbang tung do keung empang do bampak do keung depak bang 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 keung. Padungdung ai golempang mah simbolna tarompet teret tet 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 tuh bapak tuting bakleung. Naon padungdung igel pencanu rusuh, naon golempang igel pencanu kalem. Sanu kudu rusuh salaki, sanu kudu kalem pamajikan. Salaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya pibeung hareun. Nu paling paur lalaki rusuh usaha, pamajikan rusuh nganyu pisang saraeun Pak. Matak ilmu kolot pinter cukuring cerdas hayang beunghar mah lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya. Matak lamun rek balalanya ya Bapak ceklan dengan pemajikan teh barengan lamun ka pasar ka mall teh ceklan sing romantis tang ke balik di pasar omongkeun cek ibu teh Bapak tadi kuat romantis di Jepangan Panangan cek Bapak teh aing malain romantis lamun mana dikencarkeun sakala dikokon. Ibu-ibu atuh lamun balanya dikencarkeun sakala dijamret. Matak ceklan ku Bapak teh rek nyokot tiung dudut, nyokot selop dudut, nyokot itu dudut jadi balanya teh ulin wungkul 7 poe pabaeud-baeud.
lalaki nembongkeun ekonomi nu hade, nembongkeun ekonomi nu matak nu ngaran lalaki adalah pamimpin, ulah kakokop ku ekonomi nu ngaran ibu-ibu. Lamun kakokop ku ekonomi ibu-ibu, hampura lalaki bakal miyuni piit. Asli. Tesieun ku pemajikan pendapatan 5 juta, salaki teu boga pendapatan, kumaha ceuk ibu? Aduh, umah wadah, Pak. Nyeseh. Kieu mau budak, Pak. Leungit wibawa lalakinya. Mata tugas lalaki adalah padungdung igel penjarusuh sing hade dina usaha, pamajikan sing kalem nambalanya. Matak neangan pamajikan mah ceuk kuring, ieu mah ceuk kuring leuwih hade pamajikan mah anu teu ngarti jeung teu nyaho kana duit. Lamun ibu keur parawan teu boga duit 50.000 geus rumah tangga ku salaki dibere 100.000 nyuuh harita keneh jebleh nuhun aa baheula mah teu terang duit 100.000 da teu nyaho 50 bersyukur ka salaki lantaran dibere 100.000 keur parawan ibu teu nyaho duit 100.000. Lamun awewe lebih gede pendapatan batan lalaki maka lalaki kadang-kadang dikoncar teuing ku ibu teh kumaha wadahnya Pak balik ti mah teh kudu geus nyango kudu geus ngepel ceuk urang saha pamajikanana saha salakin. Lamun bisa mah lalaki anu bobog ekonomi ibu mah keun bae teu nyaho duit ge nu penting mah narima tarimakeun. Ya mah keur parawan teu nyaho duit geus rumah tangga dibere duit nyuuh ka salaki nuhun naha baretona teu nyaho duit coba nu ayeuna geus nyaraho duit 5 juta pas rumah tangga beren diberi 2 juta bibir jumanyangan geng mahi kana naon sakieu talun kene baheula we menang 5 juta coba eta geus boga salaki ukur capekna 2 juta we teu bersyukur ka salaki kunaon sabab keur parawan ngagugulung duit. Otak sem kuring mah jujur dek neangan ti pemajikanan teh teu beuki duit tuh aya nu ngacung nganini Korea tujuh si ibu mah hayam jadi ibu Ridho gitu abdi boga anak ciak elo tah tugas lalaki teh mere napakoh ka pamajikan ku harta kamu nanya mung kolot da nya ge urang 40 tahun embung ai jeung menang kuno 50 komo 60 dikekepan ngadon batu katuda disimutan ngadon ngepekok hayang we nu ngora atuh urang nu 33 kitu tah rada meuje 40 jeung 33 mah nya Bu nyekrup rek cep ustad jeung nu 15 teu sudi nah moga jeung embung kuring 40 lamun menangkeun pamajikan 15 40 tahun mah mikiran imah pageuh baju teu daar seubeuh gawe boga nu 15 ngablu we nu paling paur engke ditungtung 40 tahun jeung 15 tahun rumah tangga 40 tahun naik kana 80 nu 15 naik kana 30 bayangkeun ku ibu gedong sigrong mobil mewah salobaga kuring maot ngajedog maru hoream jika heureuy tapi heueuh naon eta bahasa Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja teh cocok serasi seimbang ceuk umurna saimbang ceuk kakayaanana saimbang jeung kepribadianana di dieu disebut harmonis. 40 tahun menangkeun 15 nu rugi 40 maot si eta mau teu jaipongan ayo pelebah maut mah ngiring ka kuburan bapak abdi bade jeung saha bapak ngiring we abdi waduh anger geus maot mau ke jeung bapak abdi ngiring lamun abdi nu jadi lebena aya kaya ibu-ibu kitu bapak abdi ngiring dijejak ku aing mah juga itu milu kitu anger mau teu roroesan nyebut teh ai ustaz rokos nu gelo lain dek melo ulah teh disebutnya teuing beres natus woi begerna kuat jika angkot eueuh penumpang aduh gabrut matak waradul wungkul cinta sejati itu wadul matak ieu ka barudak ABG tong kagoda ku bibir lalaki ampun bibir lalaki orangnya apa deh ada teh manis nggak ada juga teh aja biarlah teh aja kan manisnya kamu buaya nu kitu patut
Ini lelempangan mau motor di jalanku ada lampu merah, aku pengennya lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Eta babengok awewena aku kagoda, ih kamu romantis. Nyebutkan romantis eta. Udah makan belum? Ih kamu perhatian banget, ngirim beas teu. Tong hei kaum awewe, tong sok kagoda ku bibir lalaki ngarayu. Alus mah tuh lalaki mah tukang ngarit, tukang nyebor, tukang di kebon, tukang macul. Tak eta lalaki hade mah. Lain nu ngolah biwir pagawean teh. Bener Ibu? Sing segut lalaki mah usaha. Lain ngarayu weh, geus beunang mah. Eta indung lagi sarua di kalakah. Oh iye. Alhamdulillah pun anak pacan uih 2 minggu. Cirti mana Ibu? Sareng ka Bogorna di Pangandaran. Reuneuh. Lain alhamdulillah. Kehel tilu tah. Tugas lalaki teh mere napako lahir batin. Dunya opat sodikin sing jalujur. Hayang apal Ibu salaki nu keur ngawadul. Pak urang balik yuk da ieu bakal kabongkar kabeh. Hoyong terang Ibu salaki nu gede wadul. Sedang kerja agama konsep rumah tangga sakinah teh salah kita kudu sodikin, kudu jujur, lebih hade pahit bari jujur daripada amis tapi bohong. Bener dibohongan ku salaki ibu tengenah na tutuluyan tapi jujur mah kajen pahit hari tak keneh. Bener. Oh berarti korban apa? Loros imah geus gedong, sawah geus lega, mobil geus aya tapi dipang salingkuhkeun bari ngawadul. Kumaha cek ibu? Tesudi abrig-abrigan, tesuka aprak-aprakan, lebih hadir neangan anu sangsara tapi satia daripada beunghar salingkuh wae jiga sia. Kitu awewe. Well jeung kieu. Lamun lalaki keur ngawadul, ngirung ngomongna. Mun keur ngirung keur wadul. Kayaknya lamun ibu balik ke dia. Bapak aya saha namanya? Muga euy aya kudu keur ngawadul tah. Di mana Bapak? Heboh. Di mana? Heboh. Naon ieu Bapak? Heboh. Tah keur ngawadul. Naon Bapak teh nyebor biasana jam 10 uih, nah ieu jam 11. Poa Bapak teh nyebor sawah, nyebor rana. Juga dinya ini teh. Sodikin sing jaluju. Teuing. Sodikin sing jalujur. Sing teh panah habat ngirung, oda pamajikan urang cenah ngirung pangheulana, palebamana ngirungna pamajikan bapak, keur nyeuseuh manggih duit. Tuluy disumputkeun, ditanya ku bapak, "Mah di dinya teh aya artos 200.000." Kumaha cing teh cek pamajikan bapak? Muga euing aya kedu. Oh, sarwana urang mah. Sarwana lalaki pinter ngabohong, pamajikan ge sarwana. Matak lamun ibu hayang meunang ke Nabi Muhammad, minimal ibu jadi Siti Khadijah. Lamun ibu hayang Nabi Ibrahim, maka ibu kudu jadi Siti Sarah. Ari kitu mah karek jadi ibu atau jeung Udin lah cekap. Teh kudu luhur-luhur teh. Sodikin sing jalujur. Boga duit 5 juta pikeun ka pamajikan 4 juta. Mah tah 4 juta bapak marek ngeureuneuneun we 1 juta. Pamajikan nu alus nah bapak ngan 1 juta henteu 2. Henteu kope mamah 4 juta. Bekal budak bab mamah nu apal. Beas mamah nu apal. Dengan sangu mamah nu apal. Sabun odol mamah nu apal. Ai bapak 1 juta ngebul we. Adil na 5 juta dicekelan 1 juta ku salaki, 4 juta ka pamajikan. Tak itu ngaranna adil, jujur. Lalaki nu teu jujur mah pan menang 5 juta, bebejat 3 juta, nu 2 juta sumputkeun kaos kaki. Teuneun dina kopeah teu nyaho keur salat murag. Dicokot ku pamajikan eta keur salat entong wara. Nah, aya duit di jerona. Mata kejujuran itu nilai mahal. Maka nu kalima rumah tangga sakinah mawaddah warahmah birrul walidain sing alus ka indung. Budak mah ukur bisa mawa awewe, awewe ukur bisa mawa lalaki, kolot mah ngahulang harita keneh. Nah, hajat kieu teh ratusan juta. Background ieu teh ditu nepi ka ditu mun ditaksir di Bandung 50 juta background wungkul. Baringan 2 poe padahal mah ku terpal nya kadar eta mustami kahujanan padole wae. Tuangeun kodo karena 40 jutaan tuangan wongkul koncak kodo 100 jutaan masuk itu geus 210 dan ada Astrid ge 12 juta mah kodo
sana nagerhana nyaho itu apa tuh da abdi mau dakwah teu neangan duit cobaan we isu kulem tong dibayar datang moal nasu udon hirup teh teuing pararawur urang dieu hatena yai tuh teu pisan-pisan neangan duit keur naon sabab cek guru kuring ge dunya mah ibarat kalangkang tah aya kalangkang tuturkeun kalangkang yuk urang nuturkeun kalangkang lamun kuring nuturkeun ieu kalangkang ti kebrus kuring ka ditu kalangkang teu beunang urang kasiksa coba kalangkang cenah nuturkeun kuring tah aya lampu sampeurkeun tempo kalangkang nuturkeun kuring aduh jadi lamun kuring neangan akhirat dunya bakal datang ngan lamun neangan dunya meunangan akhirat pegat matak abdi mah ka dieu teh deuk neangan akhirat tingali engke nu hajat bakal mere dunya lamun teu dipasihan nah ari ade Astri dibere bener urang di mah hararade pengajian teh eta ka ustad kok wani nanya kumaha lamun teu dibere nya urang simpel nah ari ade Astri dibere sing hade ka Inung sing hade ka Inung nganung 8 bulan lilana sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sangkot ceak sang gedubrak nangkuban soksieun bitu nyangigir soksieun bahe nakarak sirikan eungap borosot budak alam dunya guyang getih raga hampir papisa jeung nyawa maot pingaraneunana nanonkeun nyawa ibu melaan saha melaan anak matak tebus ku hidup anaking kolot mah kikieuan deuk ratusan juta beak emang sabodo tapi pang nebuskeun rumah tangga runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak eta jadi cukang lantaran rahmatna bakal datang bener budak ayeuna sawah beak pakainya kolokeun budak beres kuliah nu gigireun kabogohna jepret foto asukeun na Facebook terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol yai Inung bapak kuati hot-hat beakan ngajual sawah ngajual itu bisa kuliah geus kuliah nu gigireun ieu kabogohna make jeung terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol sedih kabogoh mah ngarepotkeun matak di dieu mun aya nu keur bobogohan ngarepotkeun putuskeun lieur terus pikir ku ibu bobogohan mah da stres, lieur, jangar, riweuh, tapi hayang. Asa logika teh di mana? Ngaranna ge bobogohan, bobodohan. Segala bobogohan segala alus atuh. Kur apel oge, beli bade rokok. Belenyong meuli rokok. Beli kopi, belenyong meuli kopi. Korek, belenyong meuli korek. Beli pangnyeungeutkeun, disungeutkeun opat balikan ka warung. Lu atlet kesa ngoprot ditanya ku pisalakieun ridho di piwarang ku demi cinta coba ayeuna geus kieu lah sok salaki beres tuang ku ibu tawaran bade rokok bade kopi nyaho urang oge matak aya perubahan Inung anu bapak nu ngayuga goreng patut kalakuan kanu jadi inung bapak hampura rumah tangga tong ngarep-ngarep sakinah mawaddah warahmah gedong sigrong mobil mewah sawalega moal batak bijil kajongjonan hirup sabab sakinah bakal terjadi prosesna adalah ridona indung ridona bapak maka Allah ge mika ridho kanu jadi anak-anakna mun anak ngajamin kolot maka Allah nu bakal ngajamin anakna mun anak boga rizki disarenkeun ka kolot maka Allah nu bakal ngajamin rizki anak keur dirina mata kuring mata minta doa ka batur minta doa teh ka kolot we ka batur masieun kudu ngamplopan tadi kira ka mana cenah jang maneh geus rapih teh ka Garut mah sabaraha panggung di Garut 2 di mana 2 teh pan beuteut di ditu heula nya aun teh bayongbong naon bayongbong mah ieu nya bieu di bayongbong tadi asar belenyeng ka dieu kalimbangan tekun biang cenah maneh teh capek cinta mah didoakeun ku manya sing hasil tah ayeuna teh Pak insyaallah aya maneh cenah kamari ti mana mawaranginang ti Tasik ari mawa ganas ti Subang ai kadu Majalengka ari Boronong Majalaya ari dodol ya engkewet teh yang dinadus mun aya dodol berarti heueuh Garut lamun engke abdi wangsul karena jam 3:00an pun biang nanyakeun ti mana ti Garut na teu mawa dodol deuk kumaha abdi ngajawab teuing mak teu cenah kudu mah Garut tapi urang mah teu nyaho do mah Garut anu kumaha sugan aya nu mahanan henteu
dodol Garut teh nyaho dodol lagi tuluy jeruk Garut jaket kulit ternyata Garut teh Pak negara kaya di Bandung mah terkenal Garut jaket kulit Garut doma Garut dodol jeruk nah itu sepanjang orang kadieu doma anu dibahankeun ka Garut sing teh kahayang anak ditedunan ku kolot tapi kahayang kolot can pernah bisa ditedunan ku inung hiji miara budak 7 nu 7 kapiara tapi nah budak nu 7 mihayang miara inung nu hiji kahalangan ku salakina kahalangan ku pamajikanana bener mata kudu sepakat duanana penta doa ti inung bapa mungpang meungpeung inung bapa aya sok jamin kahayangna naon karesepna baheula ibu minta duit ka kolot-kolot teu mere lantaran kolot teu boga suatu saat ibu bakal ngarasakeun nalika ibu teu boga duit budak menta hayang mere ibu nyuceurik hareupeun anak hampura nyai can bisa nyugemakeun ternyata ibu keur teu boga inget ka kolot oh kolot urang teu mere teh baheula teh meureun keur teu boga bapak ayeuna usaha capek-capek lungse ripuh-ripuh tapi bapak temikir kolot urang baheula ripuhna capena lungsena melaan saha melaan anakna maka urang geus kolot bakal sadar yen anak nu diperjuangkeun ku urang tapi kolot teu pernah nyeri hate nalika anak teu bisa bebela kanu jadi kolot nah bener kolot mah lain dipenta harta lain dipenta banda tapi nu dipenta ku kolot mah rumah tangga sing runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak tah pasea jeung pamajikan tong gampang bebejak ka kolot karunya ieu teh ratusan juta nu dibikeun ka anak teh tuluy rumah tangga awut-awutan kumaha ceuk kolot hanas euy ade Astri didatangkeun nana gerhana disumpingkeun jamaah nepi ka ribuan ternyata budak dengan kuateun 2 bulan nyebut hanas Bandungan nikah 2 kali 3 kali 4 kali gagal jeung gagal sabab bahasa hanas jadi doa hareupeun Allah mata kade hareupeun kolot mah ulah nyieun ti omongan tah aya deui ibu kolot urang teh capek kolot urang keur barang tuang ganggu ku urang baheula teh nya kolot keur barang dahar diganggu urang hayang kajamban init kacai daharna eureun ayeuna borosot incu tong sok diseret-seret ka kolot lain aya nu tukang kunaon silih jongklokeun manis ya cenah nada urang mah teu nyindiran demi Allah teuing ngan ada tempat teh jiga nu hareueuh gitu salakina gawe pamajikanana gawe ai budakna di mana tah eta teh manjangkeun lalakon moal balik rumah tangga awet heueuh ngan sakapeung sok pake rajet naha inung ridoeun bapa ridoeun ngan Allah nu teu ridho rumah tangga urang tanggung jawab ge ku urang tong sok diseret-diseret di kolot deuk nepi ka iraha nyusahkeun kolot teuing inungna jeung nenekna hayang teh anak aing hadir gitu. Meureun jengkel urangnya. Lain hapeun men jadi Deni, gede di Nini. Kade. Mun bisa masalah ki usaha, pamajikan ngasuh, mun bisa ternyata mama hayang gawe hepek dek gawe mah sampe meh boga budak kan lamun geus boga budak hampura budak diserenkeun ka indung budak diserenkeun ka nini akina beunghar mah heueuh ngan harta bisa jadi eta budak nu bakal meyakeunana aduh Bandungan ku ibu bisi teu percaya loba jelema balaleunghar beak hartana tah ku anak pake depo weh apal depo judi online teu apal judi online tang HP kayaknya kapan keur usum selawat anu ngeclok tidinya geuning main tidinya jangar tidinya garelo jelema ceuk urang nanaonannya ceuk urang heueuh nanaonan geus matak pemuda nu hade mah lamun keur bujangan seungit Marlboro keur bujangan seungit Sampurna Mil geus rumah tangga bau belenok ta eta pemuda alus mah nah cing teh jang baheula mah keur bujangan seungit Marlboro ayeuna bau belenok pan rokona milu kami toha bako bau cing tak aya duitna dikasahkeun dibikeun ka pamajikan tak eta salahkeun nu alus mata kuring mah keur bujangan membeur bujangan tempo rokok Marlboro nu mahal da pamere sing alus ka indung sing alus kanu jadi bapak indung nu ngandung bapak nu ngayoga hidup mah duaan panganten masih kena aya indung bapak lo babatur mah kajadian rerenengan rerencengan tapi indung bapak geus maot maka raketek kana hate iraha urang rujuk makeun nu ngaran kolot bener urang barang dahar ngarareunah kolot mah boa-boa anyuk ka hutang
kurang baju aralus buah kolot masa potong itu kabedag usum hujan kolot pemikiran nyaksakan kenteng ge eueuh nu mang benerkeun matak hayu atuh urang teh urang mikanya kolot mumpang mumpung kolot keur aya goreng patut hirup kanu jadi kolot tong nungguan rumah tangga bakal sakinah mawadah bahkan bakal hancur nah nyurucut saipanon kolot nepi ka kanyaah na kaelehkeun ku pemajikan matak pemajikan ulah nepi ka ngelehkeun kanyaah urang kanu jadi kolot urang. Matak lamun dek barang bere ka indung, dek barang bere ka bapa, bebeja mah gaduh acis urang jajabkeun ka mamah ka bapa. Anteur ku pamajikan, hayu bapana, geus dianteurkeun ka ditu. Bapana pan abdi gaduh ibu Rama. Heuh hayu atuh urang anteurkeun. Brong ka ditu ka dieu. Opatan ngadoakeun kanu jadi anak, maka sakinah bakal terjadi. Tah ieu nu jadi pamajikan kade lamun salaki barang bere ka indung teh kalah ka ngamok. Bah, aya duit teh naha ka mana wae tina 2 juta ngan 1,5 juta nu dibikeuna nu 500 ka mana dipake ka mere ka indung eta ibu molor we jeung itu isuk teh molor pan maneh teh sidik ieu pemajikanana nama ke jeung masih kene merean ka kolot tah ieu pemajikan nu kurang soleh jeung teu ngarti teh hoream aing mah geblek pamajikan kitu patut ulah angguran mah dukung mun aya lalaki sabab nu ngaran lalaki mah surgana di indung bapa ibu mah surgana di salaki lala kuring ya kuring mah surgana di indung kuring di bapa kuring mun pamajikan kuring surgana na awak kuring matak lamun ibu dititah ku salaki patuh kuring dititah ku indung kuring patuh lamun kuring dititah ku pamajikan ngajajah temenang ibu tutah-titah ka salaki pak nya seuh pak punten kopi pangkat dieu niriweuh ulah ya sok matak nu terakhir sing hade ka indung sing hade kanu jadi bapa mumpang mempeng indung bapa area keneh urang muga-muga sing bisa ngabahagiakeun ka kolot teu ku harta teu ku tanaga teu ku pikiran atuh ku rumah tangga urang sing aralus runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogah. Ibu bapak sadayana sakitu nu kapihatur lain ngeusan lain geura arwih lain sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampu mugi sakedap 2 jam sakit ngeusan lain protes wae sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu bipamrih billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.